Dan, Naon Jang? apal tuh maneh? Amang aing mah sakti sia Dan. Wah, maknya Jang, sakti kumaha? Aslina Dan. Manuk ditiup, wah jadi hayam Dan. Wah, aslina eta teh Jang. Aslina Dan. Bahkan yohnya cacingnya ditiup, wah jadi belut Dan. Wah, nanaonan atuh Jang gitu mah. Amang aing tah. Emang amang maneh kumaha gitu Dan? Amang aing mah Jang, titeuleun ti laut 2 jam buukna teu baseuh. Wah, maknya Dan. Aslina Jang. Emang amang maneh nu mana gitu Dan? Tuh, tinggal kelempang amang aing tuh. Nyaho, goblok da botak Asia atuh da bukan. Mak, kamau nasi matenya teu bijil wae, moal kitu di kandang sapi. Mak. Anjing, gawas. Heeh, Mak, urang teh aya perlu ka Mak. Lain, Mak, urang teh aya randa. Rek ngalamar. Urang teh bingung, Mak, poho deui kumaha carana. Beleguk sia mah kitu-kitu aja wah pisan ka bisa. Lain teh bisa, Mak. Urang mah poho deui, Mak. Wah, siapa ayo geus ku aing ganteng. Keula mah moung urang mah teu pede, Mak. Maka jadi teu pede da sia teh kasep. Heeh, urang nya urang teh kasep nu teu pede mah mama sia anjing. Goblok. Weh, dek mana maneh? Eta dit rek hareup dahar. Naon maneh kieu naon? Dahar sadit dahar Asia ih. Oh, mecan kieu, tinggal kieu we atuh da gampang. Ih, belagu sia mah dahar, adit dahar. Dasar bongeng sia mah terang ngadenge. Nya kieu apal urang ge, ari puput terus kita acan. Nyata acan kieu puput teh. Kadai puput mah ulah kieu. Terus kumaha tuh? Kieu puput mah jeung adit kitu tah. Sia makan hasut mah eta tah. Kebeneran acan not. Ieu motor lah sakedeung. Mana rek ka mana emang? Eta rek kahareup, nih tong loba tanya atuh lah. Lain mana? Ari nginjem motor teh urang kudu apal jeung kudu puguh mana rek ka mana-manana. Eta rek ATM sakedeung, rek ngadepo. Si eta geus ngadepo deui wae. Yeuh le, omatnya mun ngadepo tong make duit naon wae, kudu make duit tiis. Duit tiis ya manot, ngamangpaatkeun hasil bumi. Wes, keren euy. Emang mana ngamangpaatkeun hasil bumi naon? Naon we not nu aya di bumi aing, kulkas jual, mesin cuci jual, kompor kas jual. Sekalian teh pamajikan mana jual meh eueuh di bumi. Montong teh manot, aset aing anjing. Cenah, buru. Anjing. Mana nyawe HP lainna diajar belegug. Emang gunana diajar kernaon teh? Ngarah pinter atuh belegug. Ah, percuma teh. Naon pinter oge aya teu jadi duit mah. Percuma anjing. Teu percuma Jang. Yeuh teteh ngabejaan. Maneh kudu pinter, kudu lulus sekolah, terus kuliah. Aneh kudu jadi sarjana. Emang sarjana kernaon teh? Nya bisi maneh era weh. Sukses malin ku sarjana teh, tapi ku usaha. Memangna maneh rek usaha naon kitu? Tinggal ngepet we teh gampang, gancang deui beungharna. Sia rek jadi bagong gitu. Siap. Ku situ gari tiang-tiang. Aya di dieu geuningan. Aya naon, Gar? Wah, aya naon pura-pura amnesia sia mah. Aya naon urang mah teu apa, aya naon. Cenah si Dadan aya nak bayar hutang ke situ, Gar. Aduh, Gar euy. Ayeuna mah Gar. Naon maksudna sia nek kaherekeun aing? Lamun sia ayeuna teu bayar hutang, wah ini centang tah. Sia ku aing dicentang mah. Nah, make situ Gar centang. Sia mah Gar goblok, nya geus ngutangkeun ka aing, nya nagih di goblok ku aing dicentang. Dadan mah kabogoh deui.
Bang cicing. Geus aya nama kieu ye. Kieu kumaha Dadan? Nya ide dan kumaha? Nya geus aya nama kieu. Ku Dadan dibere pertanyaan, anu ngajawabna alus jadi kabogo Dadan. Sok kumaha? Nya geus aya lepaskeun lah. Naon bedana bibir luhur jeung bibir handap? Abi, kieu nya bibir luhur mah buluan, mun bibir handap mah buluan. Salah mot. Aya bibir luhur ge anu buluan. Ieu urang bibirna buluan. Dede. Sok jawab Dek. Ai bibir luhur mah kanggo Mam Sangu, ari bibir handap mah kanggo Mam Aa. Bener Dek. Aya tuh bade di Mam. Gaskeun. Bibir handap abi ge hoyong emak. Dek, di potona idenya sesuai tema perkebunan halus. Gayana sok, kumaha gayana? Kak. Ini kurang, Kang. Itu nah sebelah lagi. Dah gitu. Tahan ya, Dek. Ge seksian ge, saeutik, Dek. Kieu Jang. Anjir, ujang pepotoan euy. Mana cik ningali hasilna? Salah tuh Jang, mata malain kieu. Ayo ka dieu. Kunaon dan salah? Nya salah tuh Dek, kudu nanya tah si ujang teh naik na tangkal. Terus kumaha Dan? Heeh Jang, alus namanya mana teh naik anu tangkal. Terus ngagajeng foto we. Atuh ke aing modar Dan, terus ke kumaha proses pengambilan gambarna? Teu naon Jang, nu penting mah proses pengambilan nyawana alus. Siapa anu akan aing modar goblok? Si Asep kloset, si Asep bendring, Asep genteng, kagok. Gue, non mana? Kesel dit, aing teh tak kasih Asep, goblok pisan si Asep. Kurang teh kieu nya dit. Yeuh Pak Asep nya hirup teh atas di bawah jelema teh aya kekurangan aya kelebihan. Coba Asep teh. Cak urang bieu ngomong Adit. Asep lain kitu ngomongna. Oh, Pak Asep jawab gitu. Jang, Puput. Jang, kan ayeuna teh malam Minggu. Ujang aya acara teu? Nyanta tuh Put kosong. Ah, kosong. Antar puput atuh ke puting malam mingguannya. Oh, siap Put. Malam mingguan di mana kitu? Malam mingguan teh di tempat anu sepi, Jang. Sepi kumaha Put maksudna? Nya, mun puput teh bisa sesenderan, terus bisa ciciuman. Siap ayo Put. Ujang bisa bener nganter puput? Bisa atuh Put ayo. Kela Jang. Urang nelpon heula ka bogoh puputnya. Sugana ke puting bisa. Goblok banyak teh jeung aing. Teu bisa. Bener sih Jang mah.